Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha demang? Alhamdulillah dinten ayeuna urang tiasa patepung deui dina pangajaran bahasa Sunda secara daring atawa online. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan sehat walafiat sarta masih ngajaga protokol kesehatan sanggan urang teu kakenaan ku panyawat COVID-19. Barudak dinten ayeuna urang baris diajar materi ngeunaan carita pondok atau sok disingget carpon. Naon atuh tujuan pangajaran urang diajar carpon dinten ayeuna teh nyaeta siswa bisa ngaanalisis unsur intrinsik teks carita pondok kalayan merenah. Maksudna di mana hidup sadayana kedah biasa ngaanalisis unsur naon wae anu aya dina teks carita pondok anu parantos ku hidup dibaca. Namun sateuacan urang kana ngaanalisis carita pondok, tentu hidup kedah terang heula naon ari carita pondok teh. Terus nu kadua kedah terang naon ciri-ciri carpon, anu katilu unsur intrinsik dina carpon teh naon bae, sareng nu kaopat ngaanalisis teks carpon. Carpon nyaeta carita pondok anu ditulis dina wangun karangan dina basa lancaran atau prosa. Saupama dina basa urang mah prosa teh dina bentuk paragraf. Dina bahasa Indonesia mah carpon teh biasana disebut cerita pendek atau disingkat jadi cerpen. Salajengna naon wae anu jadi ciri-ciri dina carita pondok. Anu kahiji, carpon teh mangrupa karangan wangun prosa atau lancaran. Anu tadi teh nyaeta hiji carita anu ditulis dina wangun paragraf. Anu kadua, eusina nyaritakeun kahirupan sapopoe, nyaeta kahirupan anu aya atau kaalaman ku urang dina kahirupan sapopoe. Anu katilu, ciri carpon teh nyaeta mangrupa karangan fiksi. Naon ari karangan fiksi teh? Karangan fiksi nyaeta dina wangun rekayasa atawa lain kejadian anu saenyana kaalaman ku pangarang. Nu kaopat nyaeta caritana pondok. Nyaeta seumpama dibandingkeun sareng dongeng, sareng novel, carpon kaitung paling pondok caritana. Anu terakhir ciri carita pondok teh nyaeta aya pangarangna. Benten sareng dongeng, aya dongeng mah pan teu aya pangarangna nya, tah aya carpon mah biasana aya pangarang anu nulisna. Salajengna unsur intrinsik carpon. Unsur intrinsik teh nyaeta unsur-unsur atau hal-hal naon wae anu aya dina jero carita pondok. Anu kahiji aya jejer atawa dina basa Indonesia disebutna tema. Jejer teh nyaeta ide atawa gagasan pokok nu aya dina hiji karangan. Biasana tina runtuyan carita teh sok miboga ide pokokna atau inti tina caritana teh naon. Anu kadua aya nu disebut palaku atau dina basa Indonesia mah tokoh. Tokoh teh nyaeta jalma anu ngalalakon atau anu bermain peran dina carita jeung miboga watek sewang-sewangan atau masing-masing. Misalna palaku A miboga watek bager, galak, atau nyaahan jeung sajabana. Anu katilu aya nu disebut galur atau dina basa Indonesia disebutna alur. Naon ari galur? Galur teh nyaeta jalan carita atawa naon-naon anu ngalukiskeun atawa anu dicaritakeun dina eta kajadian. Galur teh biasana aya tilu, aya galur maju, aya galur mundur jeung galur campuran. Naon ari galur maju? Galur maju mah nyaeta hiji carita dicaritakeun ti awal nepi ka akhir. Sedangkeun galur mundur nyaeta nyaritakeun angsa anu geus kaliwat. Sedangkeun campuran nyaeta gabungan tina galur maju jeung galur mundur. Anu kaopat aya latar atawa setting. Latar atawa setting teh nyaeta hal-hal, waktu, tempat jeung kaayaan anu kajadian dina eta carita. Model waktuna isuk, beurang, peuting, sore, atawa tempatna misalkan di sawah, di imah jeung sajabana. Lamun kaayaan mah misalna kaayaan teh sedih, bunga, oge jeung sajabana. Anu kaopat, anu kalima nyaeta puseur sawangan atawa sudut pandang dina basa Indonesia. Sudut pandang teh nyaeta cara dicaritakeunana eta karangan. Biasana anu digunakeun atau umumna dina carita teh ngagunakeun sudut pandang jalma kahiji jeung jalma katilu. Jalma kahiji bisa katingali tina segi nyaritana ngagunakeun kecap sulur kuring. Misalna kuring harita keur bingung.
Eta jalma kahiji. Lamun jalma katilu biasanya gunakeun kecap manehna atau maranehna. Nu terakhir unsur intrinsik teh aya amanat. Amanat nyaeta hal-hal nu hayang ditepikeun ku pangarang ngaliwatan carita. Biasana amanat teh mangrupa pesen atawa hal nu hayang ditepikeun ka urang salaku anu macana. Eta mangrupi unsur intrinsik dina carpon. Saatosna hidup paham kana naon wae unsur intrinsik nu aya dina carpon, salajengna hidup mangga tiasa maca salah sahiji carpon anu judulna YouTuber anu dikarang ku Roy Rukmana. Mangga hidup tiasa dibaca ti awal dugi ka akhir. Saatosna mangga ku hidup tiasa dianalisis. Kira-kirana naon anu jadi jujur atau temana, palakuna saha bae dina eta carpon teh, alurna dicaritakeun ti awal dugi ka akhir, atau latarna di mana, waktuna iraha jeung kaayaanna samodel kumaha. Terus puseur sawanganna, kira-kira eta carpon teh nyaritakeun dirina kuring atawa nyaritakeun batur atau manehna. Salajengna amanat, kira-kira saatos hidup maca eta carpon, hal naon wae anu bisa dicandak ku hidup dina kahirupan tina eta carpon. Saatosna hidup kentos tiasa ngaanalisis teks carpon, kalayan nu dianalisna unsur intrinsik, mungkin bakal aya penilaian anu mana hidup tiasa ngisian sababaraha soal anu aya kaitanana sareng ngaanalisis teks carpon. Panginten sakitu wae pangajaran dina dinten ayeuna. Hapunten anu kasuhun, mudah-mudahan aya manfaatna kanggo hidup sadayana. Tepang deui dina pangajaran salajengna. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.